Bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaituhu sareng masihan nami kaula kana ieu kitab ta'limal muta'allimi kana ta'lim muta'allim, thariqat ta'allumi, metode pembelajaran. Wa ja'altuhu sareng kaula ngajadikeun ta'limul muta'allim usulan kana sababaraha pasal. Taieu pasal netelakeun tentang strukturnya, daftar isi. Dikawitan ku wasammaituhu ta'limal muta'allimi thariqat ta'allum. Kaula merengaran kana ieu kitab teh dingaranan kitab ta'limul muta'allim thariqat ta'allum. Hartosna belajar pikeun pelajar mangrupikeun metode dina pembelajaran. Wa ja'altuhu fusulan, kaula oge ieu kitab dijadikeun sababaraha pasal, memuat sababaraha pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Satu pasal ngajelaskeun tentang hakikat ilmu fiqih sareng kautamaan ilmu. Faslun fin niyyati fi halit ta'allum. Satu pasal ke bakal aya pembahasan tentang niat dina waktu belajar. Sabab sagala rupi oge kedah aya niatna, kedah aya tujuanana, kedah aya maksudna. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati. Satu pasal tentang milih ilmu, milih guru, milih teman, sareng keteguhan. Sabab dina masalah urang belajar teh kedah aya seleranya. Selera guru gitu, teman. Pamea teh aya selera mah ya kemungkinan oge urang teh bakal bimbang gitu. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Satu pasal tentang ngagungkeun ilmu sareng ahli ilmu. Ngagungkeun ilmu jeung ahli ilmu eta aya kaitanana nya sareng kemanfaatan ilmu. Faslun fil jaddi wal muwadzabati wal himmah. Satu pasal dina masalah kesungguhan, pembiasaan, sareng cita-cita. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Satu pasal dina memulai pendahuluan sareng kadar ukuran nya kitu deui dina masalah tartibna nya wa tartibihi sareng tartibna susunanana. Faslun fit tawakkuli. Pasal
tentang tawakal, penyerahan diri ke Allah sabada berusaha. Paslun fi waqti tahsili. Oke bakal aya pasal tentang waktu ngahasilkeun hasil tina pembelajaran teh. Paslun fis syafaqati wan nasihati. Satu pasal dina masalah sapaqoh. Sapaqoh teh painten sami sareng kasih sayangnya, as-safaq. Sareng nasihat. Paslun fil istipadati. Pasal tentang ngalap faedah. Paslun fil wara'i halat ta'allumi. Pasal dina masalah apik dina waktu belajar. Teu sagawayah itu. Teu kumakrep dina belajar teh. Tapi kada aya apik. Paslun fi mayurisul hibdho wan nisyan. Pasal tentang sesuatu nu bisa ngawaris, nu bisa nimbulkeun hafal sareng hilap, sareng lupa. Paslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Satu pasal tentang sesuatu nu bisa narik-narik rezeki jeung sesuatu anu bisa ngahalang rezeki jeung nambahan umur jeung ngurangan umur. Wa ma taufiqi illallah wa ma taufiqi illa billah. Sareng teu aya ditaufik pitulung Allah, kajabi kalawan pitulungna, kalawan pitulung Allah. Alai tawakkaltu wa li unib. Mung ka Allah Subhanahu wa taala urang berserah diri, nyerenkeun diri ka Allah sabada urang usaha, sareng ngung ka anjeunna abdi bakal kembali. Taetanya mengenai urutan-urutan ke dina pembahasan ieu kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Wallahu a'lam bishawab.